Hukmul khutbati ari ieu eta tempat pembahasan khutbah bi ghairi lughatil arabiyyah kalawan teu make bahasa Arab. Sualun ari ieu eta hiji pertanyaan, ma qaulukum? Bagaimana pendapat pangarsa fil khutbati dina masalah khutbah al mutarajjamati anu diterjemahkeun ila ghairi lughatil arabiyyah kana salianti bahasa Arab. Apakah bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa jeung nu sanesna. Pahal tasihu aula naha sah atawa henteu khutbah diterjemahkeun. Al jawabu ari jawabanana wallahul muwaffiq lis-shawab eta annal khutbata sanyana khutbah eta layus syaratu teu disyaratkeun fiha dina ieu khutbah naon antakuna yen takabuktian ieu khutbah teh eta bil arabiyati kalawan ngagunakeun bahasa Arab. Sanyana khutbah teu disyaratkeun dina khutbah ngagunakeun bahasa Arab. Illal arkana faqat kecuali dina pirang-pirang rukun khutbah. Sakalieun rukun khutbah nama wayahna kudu ku bahasa Arab. Naon bae rukun khutbahna? Wahia ari ieu arkan rukun-rukun khutbah anu kudu make bahasa Arab teh eta alhamdulillah, muji ka Allah tea, wassalatu ala rasulillah, sholawat ka rasulillah, wal wasiyatu bitaqwa sareng wasiat ku taqwa, wa qiraatu ayatin minal Qur'an sareng maca saayatina Al-Qur'an, wa du'a'u jeung ngaduakeun lil mukminina wal mukminat ka mukminin jeung mukminat. Tah eta mah kudu make bahasa Arab. Teu meunang kulianti bahasa Arab. Wa ma'ada zalika innama huwa wa'zun wa irsyadun wa nasaihu. Pastina rangkaian khutbah salianti rukun khutbah mah hanya sekedar papatah, pituduh jeung pirang-pirang nasehat eusina. Tah wa'zun irsyad nasaih mah paya juju antakuna bi ghairil arabiyyah meunang ngagunakeun lianti bahasa Arab. La siaman sumawona idza kana bilughatil mustamiina. Lianti rukun khutbah ngagunakeun bahasa mustame, ngagunakeun bahasa daerah setempat. Patah sulu bihi al faidatu atuh tatkala lianti rukun khutbah alias tatkala wa'zun irsad jeung nasoih ngagunakeun bahasa daerah mah bakal hasil faidah. Likaunihim yafhamuna maknahu karena para mustame peserta Jumat bisa memahami kana maknana, bakal hasil faidah. Jadi dina masalah khutbah sakalieun rukun mah kudu make bahasa Arab, luar ti rukun wa'zun irsad jeung nasoih teu nanaon teu make bahasa Arab ogenan. Malahan mah didinya bisa hasil faidah sabab para mustame peserta khutbah bisa memahami kana maknana. Ngan kahade rek ku bahasa Arab, rek kulianti bahasa Arab nu ngaranna khutbah ulah panjang teuing. Karunya ka para mustame, karunya ka para peserta Jumat, lebih cepat lebih baik, nu penting keuna syarat jeung rukuna. Rek ngaji papanjangan pisan mah cukup we di majelis. Sakalieun khutbah mah wayahna singkat bae sakumaha nu diajarkeun ku Rasulillah. Wallahu a'lam bishawab.